Come on, what's up, man? Si pokoknya Hah? Geuning eta teh si Ice? Kumaha tos aya nu terang baca kisah Hanamina? Udin, Bu. Udin? Karena teh neneng, Bu. Kisah Neneng Udin? Padahal cek Ibu. Lain gitu maksudnya Neneng teh kan panggilan orang Sunda jadi itu Neng gitu Udin. Jadi ambil lengkap nama, ngejentrena, semoga Neng kapayun tentang kisah Hanamina. Hai. Nama saya pindah dari sekolah Jakarta. Biasa lah kosong Indo. Mangga Neng Ice calik di bangku nu kosong. Matamu melemahkanku saat pertama kali kulihatmu. Naon si Maria Bu nanti ke si Ice? Bae tuh. Ih, caper soalnya. Hai, kenalin nama aku Cica, kamu Ice.
Wih sareng Udin wae tuh lah ayeuna. Oh. Udin, Hah? antarkan Iro yuk. Ah Udin teh aya bade ka pasar, aya acara. Oh, ya iya antarkan Iro uwi. Oh, Udin nuju bade ka pasar kitu sareng mak. Ah, tuh baik. Ini gue atuh Iro manya tuh Oh, kayu. nya ayo sok. Nya. Tiga yang artinya Udin, Ice, Ica, badai sayun. Udin antarkan Ica tuh kamunya. Nya, Ca. Ayo, Ayo, waalaikumsalam. Ayo atuh Ice, urang we ayeuna. Ya udah, yuk. Ngomong-ngomongna si Udin teh bisa nganterkeun. Dek nganterkeun indungna, tapi eta nganterkeun si Ice. Rame-rame ayo nya. Ngaku manehnya, tolong mana kamari diantarkeun balik ke si Udin. Ngaku Ice urang kamari nempo maneh diantarkeun ku si Udin. Ih, kunaon marah eta mah kayak gitu si Ica teh murid anyar Udin teh atuh sing kumanya tong kitu-kitu tinggal ka murid anyar teh da wajar dan si Udin ngalikeun si Ica teh da murid anyar kamanya kenalan orang di mana jalan di mana teh kenal kan. Wajar gak atuh bayang lain Iro sing sabar Iro teh aku nya alasan dasar catar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha kabarna Darama? Ibu enak ngebut ka dieu mau biasa ngajar sapertos hari-hari biasa. Alhamdulillahnya barudak. Ibu pada ngasih tugas. Tugas nanti nyaeta marani teh ngadamel drama nanti nyata drama Sunda. Jadi amin ngaringankeun marane ibu pada ngabentuk kelompok nyata pada kelompok tadi bagi ku ibu atau ku kalian? Ku ibu. Lah. Ari ucup ka mana Udin? Saya Bu ke sekolah. Ka mananya? Apa yang berbulan? Nah, tuh ari kitu mah berarti berenang kelompok hiji teh Iro terus Ice sareng Epulnya. Kira tuh Iro mah anu sakelompok jeung Ice. Kunaon yang Iro make aya sakelompok sareng Ice? Atuh dah Bu si Ice mah. Ice mah naon? Entong kitunya barudak. Jadi marane teh kudu nganggap babaturan kelas teh sarua jeung dulur sorangan nya Iro. Nya Bu. Beres kelompok hiji mah eta. Ayeuna berarti kelompok 2 teh Udin. Ah, buah jeung Ice Udin mah. Terus saha teh maneh teh ngaran teh? Nanang Bu. Wah, dalam si Nanang mah Bu ke sekolah. Belegong. Sekolah sebenarnya. belegong. Itu teh jadi kilap ya barudak Nanang. Bu, saya naik Bu. Terus sareng Ibu saha teh? Cicah Bu. Cicahnya. Jadi eta mah temana kalian menentukan sendiri ya. Ya Bu. Bu, gimana kan Ica nggak bisa bahasa Sunda? Bisa. Jadi Ice tataros we ka Iro dasa kelompok sareng Iro ieu nya. Jadi kusabab ibu tos tereh telat nya bade rapat, pikirkeun eta tugas kadeh henteu ngumpulkeun. Nya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kamera beres aja, bajaknya cengar aja. Geningku, si Ica tuh datang. Jangan kene, bener. Mau datang, mau. Kalau besok. Maaf ya, aku siangnya. Iya, gak apa-apa. Duduk aja dulu. Tuh kan, ayahnya iya deh. Oh nya, ukuran lah jeung urang. Ah nah we. Oh atuh, ai Siro emang kemana? Mau datang kok ini Siro. Ih, Iro mau datang kok, tapi dia lagi siap-siap dulu. Wah, eta si Ica apaleun. Curiga ya mah. Cucu, hadiah gerak. Tinggali cuas telan terang halus tuh. Loh, itu kan baju aku. Kemana wae emang Siro? Atuh maafan orang teh kudu siap-siap heula. Iya lah Iro. Iya lah. Iya nya Iro. Tadi si Ica apaleun? Iro tadi keur siap-siap di mah. Hah? Nya apa leunti mana nya? Lain ceu. Hari tadi maneh ngomong naon ka si Epul, sangkan si Epul teh curigaeun ka urang. Aku nggak ngomong apa-apa. Ngomong naon sing jujur atuh ceu. Beneran aku nggak ngomong apa-apa. Oh iya iya. Pul. Ari si Ica ka mana? Itu oh tadi TKWC. Oh, berat. Wah. Aneh ya. Benak ah. Dak. Baik. Naon? Dak, nyaho teu? Oh. Itu tadi si Iro yang si Ice KWC bisi buku kumaha ayo. Ica. Jujur, Cek. Tadi maneh ngomong naon ka si Epul? Aku nggak ngomong apa-apa. Kieu, Cek. Sanggeus aya maneh di dieu, urang ngerasa kasaingan. Di imah, di sakola, bahkan babaturan urang ge loba nu terseukeun ka urang. Bahkan resepkeun mah teh ka maneh. Iro, kamu tuh kenapa sih? Perasaan aku nggak pernah punya salah sama kamu, tapi kamu selalu jahatin aku. Nu leuwih parah, si Udin ge jadi bogohan ka maneh, nu salah bogohan ka urang. Iro, aku tuh nggak ada maksud gitu sama kamu. Kita ini saudara. Kamu kenapa kayak gitu sama aku? Lah, da urang ge dulur jeung maneh teh kan dulur tere. Tapi Roh, maafin aku. Gening marana teh doaan teh dulu teh terean kunaon atuh ti meme teh asupan kasih nyurungkeun kana itu. Ku sabab naon? Urang mah teh satuju bapak urang kawin deui jeung indung si Ice. Jadi urang mau nganggap dulur si Ice. Jadi Iroh teh ngarasa bahwa bapak Iroh teh leuwih nyaheun ka Ice. Terus, kumaha oge da bapak maneh selalu nyinom maneh geus kapalan itu mah kumaha deui meureun. Enggak apa-apa. Ngerti kok kenapa Iroh benci sama aku. Tuh Iroh, da Ice mah teu ama ka Iroh teh. Iroh sing bageur ayeuna ka Ice nya. Tapi ayeuna mah Iroh sadar, Ceu. Ieu teh sanes salah Ice. Hampura Iroh salami ieu tos berperilaku kieu ka Ice. Iroh, aku udah maafin kamu kok. Itu aku jebur. Jadi kesimpulan tina drama ieu teh sanajan urang dulur teterean tapi urang kudu ararakur.
Jadi sakieu di kelompok simkuring hampura namun aya kagoreng anak dan ujung berjajang. Sekali deui